Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha Dararama kasadayana warga-wargi khususnya di kampung Jawa Barat. Di kampung di provinsi Jawa Barat. Di desa Kuring seperti biasanya orang ngahariri ngalah doang deui. Nyaeta bade ngalaturkeun cenah lagu Wangsit Siliwangi khususnya lagu buhun ka para karuhun ka sadayana. Dulu jeung nyanggakeun Wangsit Siliwangi. Baheula kacapangan dina jaman dalu pakuan duka masyhur pajajaran tempat payung keadilan ayeuna di kondangan di Asmawari Siliwangi gerpananggeungan kapahlawanan juru bakti perjuangan lambang kajayaan nebus kana perjuangan baheula kacapangan dina jaman tanpa kuat bukan masyhur pajajaran tempat payung keadilan ayeuna di kondangan Gusti Asmawarisan cuk jalur cacaka Siliwangi gerpananggeungan nyanggakeun sadayana keluarga wargi-wargi sadayana baraya-baraya ayu 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 urang sejaminton seni budaya Bapak Anwar anu sayang Bapak Nur anu bageun nyanggakeun man teu lap oge ka Bapak Heri nyanggakeun man kapahlawanan juru bakti perjuangan lambang kajayaan nebus kana perjuangan baheula kacapangan dina jaman tanpa kuat buka masyhur pajajaran tempat payung keadilan. Hatur nuhun ka sadayana aja. Punten wilayah kalepatan bodina bahasa tenapi dina laguna kumaha saabdi mah nembe diajarkeun. Kumaha pakali? Ieu sareng Sandranya seperti biasa tadi datang kenalan. Hatur nuhun. Oh nya anu kalewat. Ieu aya pemain anyar. Saha namina teh? Arya. Iya. Nah kemarin gitu cekapoyanya segitu. Wassalamualaikum. Oh ya.
Tonton terus di SK Musik ya, jangan lupa di like, subscribe, and comment ya. SK22 sebenarnya SK22 ya. SK22 well pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.